hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pangersa, ibu-ibu oge teu kalangkung aya sapalih dipengker bapak-bapak anu puji sim kuring dipihormat. Dina sonten ieu siang ieu sumangga sugrining puja-puji kalina syukur urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang dikersakeun tiasa riung mungpulung dina ieu patempatan teu aya sanes sejak nyakseni hiji acara anu dina sonten ieu bade dilaksanakeun nyaeta acara ngaras sareng siraman. Ngaras hartosna tinaras karumasaan nu geulis ti kawit alit dugi ka sageung kieu rupina mah dina kungkungan ibu raman anu mikawelas mikaasih mikadeudeuh mung saukur nyesahkeun wae. Mangtena dina dinten enjing bade pamitan bade mungkas mangsa lalagasan nya dina sonten ieu pisan panginten ibu rama kali kulawargina nuju araya sejak ngaraoskeun yen mantena mung saukur nyesahkeun kanu janten sepuh eta tina ngaras siraman. Insyaallah nu geulis bade disiraman ku Nyai Kucai Kanyaah kaheman kawelas kaasih ti ibu rama kali kulawargi jembarna syariatna dibanjur Kucai Kanyaah kaheman hakikatna pamudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dibersihkeun lahirna dibersihkeun batina tekad ucap lampahna dina rumah tangga saliring anjeunna nuju rumah tangga mugia salamina aya dina pitunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kalina salam mugia tansah ginuluran ka junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawuh ka sadaya kulawargina para sahabatna tug pamudah-mudahan urang sadayana tiasa kalebet umatna anu sampurna engke jaga di yaumil akhir tiasa kapapariran syafaat timantena. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Anu munggaran ditembayan di acara rupina masim kuring tadi oge parantos didugikeun nyanggakeun ka pupuhu atanapi ka sesepuh anu bade mimpin ieu tawasul maos sholawat atanapi saliring kalimah-kalimah thayyibah sim kuring ngahaturkeun waktos sumangga sagemblengna kanggo dikawitan ieu acara sholawatan atanapi tawasulan sumangga dihaturkeun waktos ka pangersa. Urang sadayana taufik sareng hidayah dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Punten ibu-ibu keluarga, punten abdi mah teu tiasa nanaon nuhun. Hayu urang sadaya hadeureul heula ka almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ilahi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Il amilin wal musannifin al muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususon ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani Syai'ul siratal ladzina an'amta 'alaihim billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa ila arwahi almarhum Bapak Asraqal badru muslimat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun ka ibu-ibu, hayu dilanjutkan karena mau selawat nuhun. Ya Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi ya Rabbi wajah sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam
kantos nginep sapalih bilih wae nu kira atanapi anu teu mangga mohon sadayana neng upamikiran kursi nyandak heula bager tiasa di dieu di tengah ditempatkeun dina kursi anu caket tos dugi kana ugana dina dinten enjing hidup bakal mungkas mangsa lalaga sagi panginten dina dinten ieu pisan geura pemut pangampura geura penta doa subhanahu wa ta'ala bager anaking pamali hiji putri anu sejalu mampah tanpa nyuhunkeun doa meleng neng kulabu dedeh geli dedeh nyaa tanawangenan maya teh kan bangking sejak niang rumah tangga panjang yuswa gelis anaking maya bakir geura tetep ku hidup saha gumelar ke alam dunia tanpa syariatna indung jeung bapak gelis anaking dengan mamah bakir sabulan pikanyaah dipikawas dipika asih kudu janten mamah bakir dina dinten enjing mah hidup sejak miang rumah tangga cu bisa mulang tarima kanu janten mamah bakir isukan mah hidup geramiang hidup isukan bakal nuturkeun caroge hidup salaki hidup dina kandungan nu jadi bapak oge sami salamina ngadoakeun hidup mudah-mudahan dina kandungan mulus rahayu berkah salamet ceurikna hidup mepeskeun kasimpe peuting nu jadi indung guyang getih ngalahirkeun hidup saha anu ditolih iwalti kasalamatan hidup bakir anakti dinten ieu aya payunan salira geura suhunkeun pangdoana geura suhunkeun hampura tinu janten mama lahirna batina walidain wasuhtillahi bisuhtil walidain ridona ibu sinareng bapak eta teh ridona Gusti Allah benduna ibu sareng bapak eta teh benduna Gusti Allah mangpang mengpeung aya payuneun salir mama sembaheun abdi lahir sareng batin abdi hapunten tina segala rupi kalpatan hatur nuhun mama atos ngarorok ngagedekeun ngatik ngadidik abdi dugi ka saageung kieu abdi teu acan tiasa mulang tarima mung saukur nyisahkeun bae sanaos kitu hapunten abdi doakeun abdi hirup rumah tangga mugi aya dina kabagjan salamina gelis Neng Maya putra mama doa sa mangampura mama mau kudu dipenta makeun mama ngarorok ngagedekeun hidup ikhlas ridho pisan gelis jeung geura rumah tangga jeung geura laki rapi geura hontal katancaan hirup lahir jeung batin tikawit ngakandung hidup kagubrakeun hidup ka alam dunya dipulang tarima teu hayang dibalas jasa mung hiji kahoyong man anaking tah ieu dampah sampean ibu hidup bager anu ngalantarankeun hidup jadi dewasa sawawa teluh kesah perjuangan mama dugu pet nyawa ngabelaan hidup tikawit lahir dugi ka saageung kieu bager syariatna insyaallah kabajaan bakal kapendak ku hidup lamun hidup turut patuh hormat tilawat kanu janten sepuh tawis hormat ka mantena bager ieu aya cai kembang
cai kembang bakti candak dep insyaallah janten wasilah iraha deui bager upami teu ayeuna sok bager bersihan mudah-mudahan ku dibersihan anak dampal sampean mamah hidup sing janten wasilah Atirullah Robal baroya Astagfirullah minal khotoya. tah bager sok ditutupkeun ieuna teras aya lisah wangi ieu aya panyeungit bager mudah-mudahan panyeungit ieu sing nyambuang khusus kanggo hidup ngawangian hirup hidup pinuh ku barokah pinuh ku kasayan dampal sampean cu nah kitu dibukakeun heula nah sok alhamdulillah sing jadi seseungit sing janten wawangi alhamdulillah sok kecuk eta dampal atanapi sampean mamah ku hidup mama semakeun abdi lahir batin dinten ieu abdi nyuuh dina luhureun dampal naon hartosna upami abdi teh aya dina pangampura mama apunten mamah lahir batin enjing abdi bade nuturkeun saroge abdi salaki abdi mudah-mudahan kabagjaan kasayan kanggo abdi mamah sing damang sing sehat salamina tiasa nyaksian abdi rumah tangga aya dina kabagjaan atur nuhun dihapunten sok bager dirangkul mamahna sok harewoskeun kana cepil mama sakali deui abdi teh ageng ku mama abdi teh dipikanya dipika walas asih ku mama dinten enjing abdi bade pamit nyarekan sok ngageungeurkeun lain hewa lain geuleuh tapi hidup hayang jadi jalma anu sae hidup hayang jadi jalma anu sampurna salamet lahir batin palih dieu jeung bager tumuwuh nanjung rahayu nambat darajatna nyaah pisan anak king sing panjang punjung bager panjang yuswana gampil milik rezekina alhamdulillah. Bapak dinten enjing abdi bade nikah kakang patur ade patur suka abdi ridho abdi kumargi kitu abdi mundut ka pangarsa bapak kanggo nikahkeun abdi ngawalian abdi mugia bapak ikhlas ridho kanggo ngawalian abdi secara langsung kalayan doakeun abdi mugia janten kulawarga anu bagja di dunia mugi ke akhirat jaga anak king maya pamudut hidup mangga ku bapa bade dilaksanakeun hidup bade ditikahkeun ku bapa insyaallah diwalian langsung jung bager gerah hirup laki rabi mugia aya jodoh ti Allah subhanahu wa ta'ala kalian bagja di dunia rawuh akhirat amin ya rabbal alamin Rat dugi ka akhirat bager anaking rada mayun neng sakedak panclengkeun emutan apa ikhlaskeun didopkeun ieu dampal sampean salira sejak dibersihan kuno geulis bismillahirrahmanirrahim kasih ka ibu rama abdi luyu sareng anjeunna mikawas kasih ka abdi ti kawit alit dugi ka saageng kieu mugi anjeunna sing daramang sing sarehat kalayan jadi saksi kasayan anjeunna perjuangan jangan doakeun ka salira bapak oge neng sapalih deui ieu sok bager alhamdulillah dua nana ieu teh karomat di alam dunya bager mamah sareng bapak teh teu kudu ngajugjug kanu jauh teu kudu neang kanu anggang iwati urang ngahormat tilawat kanu janten mamah kanu janten rama salamina pepeujeuh ulah bade milaraan mantena tos bager anaking angkat kana lahunan diusap bager dampal sampean teras diseungitan mudah-mudahan ieu panyeungit sing janten wawangi ngawangian nyambuang kanggo kulawargi hidup jaga sami darajat ramah hidup kanggo salira darajat kadunyaan darajat kahirupan kalayan salamina langgeng mayang kanggo hidup ramah hidup apa dinten ieu abdi nyuuh dina luhureun dampal sampean salira lahir batin abdi hapunten ku salira anu parantos nyusakeun abdi sehat abdi teu acan tiasa mulang tarima doa bapak salamina kanggo abdi harapan abdi mugia sing ngabikakeun lawang kasayan tos bager dirangkul bapak anak cu
anaking gelis maya puputan kembang soca pangharpan kanya bapa kadeudeung salamina lahir jeung batin. Insyaallah tidak bakal selamat palih dia gelis dirangkul sabeula deui jeung bageur alhamdulillah nyacu tong nah tahan paheula sakarapat jeung bageur doakan wasalira alhamdulillah. Dan piramiang rumah tangga ikhlas pisan ridho pisan ngan doa bapak jeung mamah ngangkang kahidap salamina alhamdulillah hirobia alamin. Kaluputan kalepatan dirangkul wae neng dirangkul abdi seueur kaluputan kalepatan kadini ini sing damang sing sehat ini hapunten nuju ali tangtos abdi seueur ngarurujit seueur nyesahkeun kadini alhamdulillah ini sehat kana jumeneng kana cung bageur didoakeun pisan disuntarna kun ini. Nah, jung bagi alhamdulillah sing sehat doakeun abdi rumah tangga mugi aya dina kabaca. Jung bagi didoakeun pisan. Alhamdulillah dirangkul sakadapan neng akina bagi dirangkul. Alhamdulillah. Teras kapal deui neng. Subhanallah. Teras kapali ditu kapal didoakeun pisan bagi bra. Tong sampang tong hariwan. Disun kunini ta'arna. Alhamdulillah rabbil alamin. Teras ka aki mangga aki hapunten abdi lahir batin aki sing damang sing sehat abdi doakeun rumah tangga mugia sing aya dina kasalamatan di dunya dugi ka akhirat terus dirangkul bageur atina bageur alhamdulillah rabbil alamin. Raka rai mangga di tepangan sub di rumah tangga mugia enjing dikawitan ku doa ti sadayana sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala teras dipapai didoakeun pisan bageur bra gerak miang rumah tangganya pisan dideuhkeun mudah-mudahan rumah tangga enjing abdi teh sing ngabukakeun lawang kasaean kasampurnaan dihirup di alam dunya oge jaga sing aya dina ginuran rahayu ginanjar kasalamatan alhamdulillah. Mangga ka mamang abdi hapunina manawi sok pagiling wisik silih gonjak atau napi siri-siri alhamdulillah. Doa na manteng langgeng kanu gelis mudah-mudahan sing janten wasilah kasayan doa ti wargi-wargi sadayana alhamdulillah rabbil alamin. Tong nama tiasa bari dipapai sadayana gelis mangga atuh langkung utami panginten anu ayana. Alhamdulillah rabbil alamin kalayan widi ti Gusti ridho ti Allah mudah-mudahan ku pandua urang sadayana sing janten wasilah. Subhanallah alhamdulillah acara ngaras parantos rengse nu geulis parantos sih lubarkeun tina sugrining kabutan kalpatan kiwari celik putih jatining bersih celak herang jatining padang naon rupi pamaksadan ku dihapuntenna ku sadayana di jurung laku kudu kalpatan neng palih pengker calikna bageur. Nah gitu apa rada kapayun mama tangana dikitukeun su karena pundak bapak mama ku bapak ditingali kana kamera di nu dipayun parantos aya Mr. Production 1 2 3 isun ku mama ku bapak nengna senyum bageur subhanallah alhamdulillah parantos mangga aya sinjang mamah dipengker mangga candak kapungkur nu geulis di aisna ti palih mana ku mamah tah gitu sok simpaikeun palikeun moal di pangku moal di eyong-eyong da abot nyacu tah ieu mah simbol siloka ungkul tah rada dieukeun mah cakatkeun lah biri sareng teh mah teu keng caket teuing sinengna padu ngahiji eta kitu asasmita ieu Aisyah bakal dilepaskeun sanes mamah tega engke atanapi sanes mamah bakal nganter ka hidup namung arikannya sareng doa nama langgeng mayeng kanggo hidup bageur anaking nu jangan wates soranganna anjeunna ngalaos bagja anjeunna ari ditu hayu urang sami-sami maos selawat ya nabi salam alaika ya habib solawat bilang ngadeng-ngadeng neng bageur ieu Aisan di sepengku mamah panten-panten ieu jeung bageur anaknya sing jadi jalma anu mandiri laki rabi doa mama salamina nanti
Bapak carogena parantos rengse tumalik itu eta lilin gerak pareman tugas Bapak parantos rengse da ending mah geus bakal ditanggung jawab ku carogena mangga bismillahirrahmanirrahim jung bageur tumuwuh nanjung rahayu nambah derajat dikosorkeun ka salira. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kuneng ditandian kan? Sur bageur. Mudah-mudahan hidup ulah sombong takabur adiguna kalayan salamina sing someah dareh deh ade hate. Diusahakeun kuneng diusaha. Alhamdulillah. Sering kesimpulan. Dana parantos ngadoakeun mudah-mudahan ieu cai kemangan pandoaan kusadayana sing janten wasilah ngabersihkeun rereged ngabersihkeun kokotor geuleuh keumeuh nu aya dina diri si Neng mangga ku mamah dicandak kuneng tunggan rahayu umbat jalan kawaluya mangga sur mama sur bilih kirang nyandak deui nyandak kana tangan anu katuhu diusapkeun kana rarai nyandak kana diusapkeun disekakeun kayak di bageur mamah dinten ieu ngakibakan hidup sing bersih lahir bersih batin tekat usap lampah dina rumah tangga dia aya dina kasaya lanjutkeun kan Neng tangke diusapkeun kuneng diusapkeun bageur kana salira kana rai alhamdulillah tos ku mamah disun embun-embun mayeuna nah paling itu apakah paling dia magi pamina jalan anu bersih jalan anu saya sing bersih lengkahna bismillahirrahmanirrahim lilis anak king lahir batin Bapak doa pisan nyaah pisan mudah-mudahan hidup sing diparengkeun gampil mikitina oge sehat lahir sehat batin mangga Pak nyandak deui teras nyandak kana tangan ku Bapak kayak ditamaskeun kana rarai geus alhamdulillah rabbil alamin biasa dibanjurkeun kana tangan si Neng teras di usapkeun Neng. Nah, tirisnya Neng, saking usapkeun Neng. Cekap. Tepang ku mama. Prosesina seperti kitu nya. Salamullah ala yasin habibillah Sekali lewat. Terus disun, nek. Kalau kena aki oge kami. Nah, tinggal kan kamera sayang. Iya. Mangga aki. Salamullah ala toha rasulillah ala yasin habibillah awasana bismillah salatullah ala toha Habibillah kanggo kawan oh alhamdulillah alaika ya habib salam alaika sholawatullah alaika Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Tuhan oge ieu nambahkeun raos kabingan andung doa kalian mudah-mudahan kita jurna ceritanya kaheman kawas kaasih sehingga terwasilah bersih alhamdulillah batin. Parantos atas setuju? Dari hayrul kenangan itu sehingga upami parantos atas waalaikumsalam salamullah ala
Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Mangata banda pangkat kekayaan tapi hidup teh mandangna kariduan ti Allah Subhanahu wa taala dina rumah tangga mugia diniatan tunu sae insyaallah naon rupi paniatan anu di awalan tu niat anu sae ridho taala bakal janten kasayan. Alhamdulillah nugelis dikawin adas anjeunna niat nawa itu pelaksanaan luyu sareng anu ditangkotkeun luyu sareng anu sok dilaksanakeun upami mantena ngalaksanakeun netepan 5 waktu. Pokoknya bagir salat anu 5 waktu hidup Gusti mulai ulah dimulai insyaallah jaga lamun hidup nia salatna bakal sae amal salatna sabalikna upami rusak amalan salatna bakal astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa kalina amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa dzikal karim adini subhana Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan halalan wa syaran baida tawbiro. Allahumma qini wa warhamna kama rabbayani shaghira. Allahumma alif bainahuma kama alaqta adqaturoman wa kama alaqta maya wa kama alaqta bainahuma nabi Adam wa siti Hawa wa kama alaqta qadijata kubra. Ya Allah ya Rabbi dinten enjingkeun anak Rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin inna muttaqina imama. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khairin. Subhana rabbika jati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dia teh kayak ngeruyukan saurna teh bade dipasihkeun mangga panginten cara nama geulis tingali we kudu geulis wargi hidup bade kasaha po alhamdulillah mapai tingali eta mah mangga bade kasaha da panginten kapan ke mana alhamdulillah subhanallah alhamdulillah kan kumaha eta pangais aduh mun ka abdi saya pisan eta teh ku abdi tadi anggo pangais teh nu nya handel eta subhanallah alhamdulillah bapak Dadah teh. Teh di kawit nu geulis didoaan kurang sadayana peras ngaraoskeun rasa jeung rumasa kasepuhna oge parantos nyuwun dihapunten. Terakhir parantos dibalanjur ku cai kaheman kawas kaasih mudah-mudahan naon rupi rereged sareng naon rupi dina salirana maksud teh kokotorna sing palit sing digentos ku bersih lahir bersih batin. Doa ti urang sadayana mudah-mudahan nganter kanu geulis naon kahoyongna sing tiasa kasubadanan. Kitu manawi acara adat siraman calon panganten nu geulis Neng Maya anu dilaksanakeun ku Sanggarias Jahra Wedding Gallery. Sakitu anu kapihatur nadasi tawakuf dina Sugrining Kabupaten Kalpatan sesungguhnya anu mandugna kalayan hayu ieu acara urang tutup kumaos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wa lahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.